Pasundan pokoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng tepangdi ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadayana Megas Pasundan dina acara Dongeng Sunda neraskeun jejer carios Jurig Karuhun hasil karangan Kang Yuda Karana garapan simkuring Mang Acil Gentra Suara tepang dina bagian anu ke-18 kumaha lajengna ieu carios sumangga wilujeng sasarnya. Geus kitu mah tiluanana teu ngobrol deui, tapi terus namah neneangan di mana ayana Jurig Karuhun anu dumadak jadi leungit. Tapi da weleh, najan di teangan ogenan eueuh kurut-kurutna acan, cuma di anu ngarasa panasaran, jadi leuwih panasaran deui. Malah mah kaingetan tadi teh manehanana kungsi nyabat leungeunna Jurig Karuhun nepikeun ka sapatna pisan, tapi dina prakna neangan buntungan leungeun anu tadi geus disabat ku bedog manehanana weleh angger teu kapanggih atuh jadi beak pangharepan akhirna mah jelema tiluan teh. Sedengkeun kaayaan wanci beki beurang, Sang Surya geus mimiti medal ti behwetan, cahyana ngebrak hibar, nyaangan buana panca tengah, manuk raing di sarada, hayam ngengklokan ti kajauhan. Dina kaayaan kitu ti kajauhan katingali cahya obor marakpak. Siga-siga anu ngadeukeutan atuh keur baluweng kitu teh jadi taki-taki eta jalma tiluan teh. Bisi anu datang teh baladna musuh, baladna Jurig Karuhun meureun maksudna mah. Tapi sanggeus deukeut, Jumadi langsung ngabejaan ka Kartika katut oge balawi, yen anu datang harita teh salah sahijinya eta guruna Ki Daroji. Malah manehna ge rada apal kanu harita ilu marengan Ki Daroji teh, jumlahna teh teu kurang ti 12 urang. Di antarana Juragan Karsa anu sejena babaturan sapagurona. Sedengkeun anu palebah tukang aya Nurdin si Kojot oge milu pangtukangna. Bari huruha hareho, lulumpatan, da teu ludeung cenah ari kudu nungguan layon Ki Juminta mah. Atuh kapaksa Juragan Karsa teh samemehna nugaskeun sabaraha urang anu sejen pikeun ngagentenan si Kojot. Da kituna teh manehna teu tega pas kasampak si Kojot keur ngagenggeik ceurik di juru imah bari kokosehan keurebeh teh pika sabaleun deui hayang najong.
Aduh, kumaha ieu andi katiluan. Syukur ari salamet mah. Dewek sakabeh gancang muru ka dieu teh. Dume cek si Nurdin cenah aya keributan di dieu. Naon seug anu geus kajadian teh teh? Cek Ki Daroji harita teh langsung nanya. Aya Ki Guru geuning. Cek Jumadi harita teh langsung nyamperkeun guruna. Malah Kartika jeung Balawi ogenan teu poho dikenalkeun. Satuluyna barabat Jumadi teh nyaritakeun naon anu geus kajadian. Inti nama manehna teh ngabejakeun yen geus hasil mawa bantuan ti lembur Cihonje, cindekna mah nyaeta Balawi jeung Kartika. Ari satengahing jalan, teu kahaja deui yen ningali hiji jirim jojolelatan harita teh anggangan. Sanggeus disidik-sidik dumasar kurasa penasaran, ras inget yen di lembur Bungbulang teh keur aheng ku kajadian aneh. Awewe loba nu nyulik jeung sajabana. Atuh tenungguan lila, Jumadi jeung dua baturna gancang nuturkeun jirim anu jojolelatan teh. Ari breh teh bener we, ciri-cirina sarua jeung anu geus kabejakeun. Bari nya deui nyulik wanoja manehna teh, nepikeun ka der tarungna teu bisa disingkahan, kabeh ditete eueuh nu kaliwat ku Jumadi. Ki Daroji ge nepikeun ka Colohok, sakapeung unggut-unggutan. Juragan Karsa oge sarua, malah ududna kanyat katinggal kuntung. Poho teu kakenyot, bakat ningku husu ngabandungan beja ti Jumadi. Nurdin sarua deui mani tegas ngadengekeunana, sakapeung beungeutna rai-rai pias. Si Kojot mah ulah ditanya, keur mun cicit bari jeung sasaledek teh jol-jol ngacir deui. Teu karasa calanana baseuh, atuh murid-murid Ki Daroji ge loba anu gugulunuk, loba anu ngugudkeun, da bari ngacir teh mangplot di nyeretan ka batur. Sareng sena Jumadi ngabewarakeun anu sakumna anu aya di dinya. Nurdin dadak dumada kaingetan kanu jadi batur rondana, anu tayalian ti Hamid. Atuh wanci janari eta teh jadi alibur deui, kabeh cering cingcat ngabagi-bagi tugas. Neneangan Hamid, sawareh neangan Ranti, wanoja anu cenah mah tadi diculik jurig karuhun. Malah aya sababaraha hiji anu muru balik deui ka lembur. Nananyakeun sugan jeung sugan Hamid geus balik ka lembur. Tapi nyatana yen Hamid teh eueuh di mana-mana oge. Nurdin jeung si Kojot mah kacida pisan salempangeunana. Bisi Hamid kumaha onam, malah indung bapana Hamid ogenan di bejaan. Langsung datang beri rawah riwih, tapi da kumaha. Hamid teh can daek wae kapanggih, siga anu tilem di teureui bumi. Antuk nama kapaksa. Juragan Karsa narik mulang heula anu kabagean neangan Hamid jeung Ranti teh. Da manehna ogenan apanan kudu ngurus layon Ki Juminta. Da pahatu pisan Ki Juminta mah, dulurna geus eueuh hiji-hiji acan. Incu hiji-hijina ogenan leungit, nyameureun saha deui anu kabagean ngurusna. Lamun lain kuno aya di dinya, kajeun neangan Hamid katut Ranti mah engke we pabebeurang. Sareng sena ngurus jeung nguburkeun layon Ki Juminta. Balawi ge kapaksa harita teh, cicing heula di bumina Juragan Karsa, da Kartika jol-jol ngalengherek kapaehan. Sigana efek tina jurus nu geus dikaluarkeun ku manehanana teh. Atuh laba sebalawi mah teu bisa peureum, sigana lamun teu ngarasa tanggung jawab jeung aya perasaan resep mah ka Kartika. Meureun ti tadi ogenan geus marengan Jumadi, geus karek nyegrek bakat ningku ngarasa capek. Terus naha kamana leungitna Hamid teh. Bral, urang titenan kaayaan Hamid anu waktu harita.
Teuing di mana jeung kumaha kajadianana, Hamid harita ngarasakeun awakna linu jeung nyareri. Bray sapasang panona muka lalaunan, tapi bet poek geuning. Hamid gancang harita teh gigisi kana dua panona, tapi tetep poek-poek, teu aya cahya saeutik-eutik acan. Antuk nama, manehna teh ngunia ngahaja hudang. Tapi teu bisa ngalengkah kalah kang ngudupluk labu. Barang dirampa tetela, dua sukuna teh geus aya anu ngarangkeng. Tapi lain ku besi, dirarasakeun teh siga ku areuy. Ngan anehna, betnaha tali areuy teh wedel hese pisan pikeun dipegatkeunana. Hamid ngan bisa ngarahuh dina jero hatena. Leungeunna ngarampa deui ari cek aya nu kacabak atuh gebeg. Hamid ngagebeg harita teh bari deg-degan. Keur mah poe kalah ka aya nu kacabak jeung gede deui moal boa oray kitu ceuk pamikirna. Tapi kajurung kurasa penasaran. Hamid ngawani-wanikeun ngarampa deui. Mimiti nama memeusan dilala antukna jadi nekat. Ragamang leungeun Hamid harita ngaragamang. Ari krep lain oray geuning tapi siga-siga kana leungeun jama atuh ngarenjak deui Hamid teh. Aduh cilaka. Geuning siga jelema ieu mah. Alah. Moal gitu ieu teh di kuburan mah. Aduh, banget cilaka ieu mah. Tapi kituna teh Hamid kalah kabeuki panasaran. Atuh ragamang deui leungeun Hamid teh ngaragamang kana palebah anu kungsi karampa. Tetela sidik, yen anu aya sagigireun awakna teh bener, jalma siga nama. Ragamang deui ka palebah anu sejen karasa empuk. Beuki reuwas atuh Hamid teh. Tapi kituna teh tuluy ngaragamang deui. Asa katagihan geuning da empuk beda ieu mah. Ai. Siga awewe ieu mah. Boa-boa ieu. Ras manehna inget karanti wanoja anu waktu peuting ditulungan. Atuh jadi keketegan deui Hamid teh. Tapi jelas, keketeganana lain ngan saukur reuas. Meureun aya waas oge harita mah. Teu dililakeun deui. Dua leungeun kenca katuhuna geuwat ngarampak ka palebah sirah anu aya di sisieun. Paurna mah boa-boa eueuh sirahan. Ngan untungna teh aya jeung bener. Sirah nama buukna panjang. Rada yakin ayeuna mah yen moal saha deui eta jirim teh iwal tiranti. Ras inget kana korek api dina saku bajuna. Geuwat Hamid ngodok sakuna. Untung aya keneh deui korek api teh. Atuh ceker korek api diseungeut. Tapi teu daek hurung. Da unggal ngecrekeun teh. Ngadadak sok aya angin niup kana palebah korek api. Barang keur kitu, bray teh ngadadak aya seuneu hurung. Mani ngagedur nyaangan sakuliah tempat. Pas ngalieu geuning aya damar obor palebah hareup. Tuluy ngabarabat bruy bray deui ka tempat anu sejen. Aya 4 obor di eta tempat teh. Hurung ngurut hiji-hiji. Siga anu ngahaja aya nu meunang ngahurungkeun. Anehna teu aya jalmana. Ting saha anu nyaangkeun eta obor. Can oge leungit karuasna rieg. Eta tempat ngarieg. Jiga katebak kulini tuluy kadenge sora anu ngageleser. Hamid gancang ngagolerkeun deui awakna harita. Api-api anu can sadar manehna mah, kituna teh anger panonna mah meletet peureum hayam.
Nah atuh tina saluareun batu anu pek teh geuning panto eta teh kaciri aya jirim panceg nangtung anu ngajadikeun Hamid sieun lain di kieuna teges eta jirim teh geuning sarimbag jeung jirim anu peuting tadi panggih jeung manehanana. Tapi eces jentre kusabab sakuliah tempat eta ngemprai caang narawangan kasabit ku cahyana lampu obor eta jirim tetela make jubah bodas. Para tiluhur nepikeun ka handap sidik deui ayeuna mah eta jirim teh aya sukuan. Najan di jubah bodas nepikeun kaniungan ka handap tapi teu bisa dibohongan da geuning kapalebah handap nama rada ngulumpruk jeung rada kotor kukurutane. Pas ningali kapalebah sirahna sarua geuning eta jirim teh ngabogaan topeng beureum rupana petek sarua mangrupa topeng iblis. Bukna panjang ngarumbai, tapi anu ngabedakeun sabuk anu dipakena ieu mah warna hejo, anu peuting mah warna bodas. Bari leungeunna oge nan teu ranggoas pikasieun. Biasa-biasa ieu mah siga leungeun jeung kuku jalma anu sawajarna. Ngan sok sanajan kitu anger we Hamid mah sieun, angot sabot ningali deui eta jirim anu palebah lawang panto jero ruangan teh. Tetela manehna teh manggul hiji jiri manusa, awakna baloboran getih, leungeun katuhuna buntung, palebah sikuna getih maseuhan awak anu harita manggul, parat ka palebah handap ampir kana dada. Sedengkeun sabelah leungeunna, harita katingali nyekal buntungan leungeunna, siga nama potongan leungeun anu buntung tina awak anu harita dipanggul. Pedah eta ge sarua, buntungna teh pas pisan simet sikuna. Sabot kitu, eta jirim teh katingali ngalengkahkeun sukuna muru ka palebah jero rohangan. Tetela eta teh rohangan guha, da katingali babatuan di luhur handap, tarinjul palebah luhurna. Aya sababaraha anu nyerondoy parat ka handap deui, tapi najan kitu palebah handapna rata. Lemprah siga anu meunang mapas, ngan palebah panto guha katingali aya tangga. Tapi teu loba ngan 7 tangga, eta tangga batu teh rada jiga diukir, tapi tangtuna weweg da kangaranan ku batu. Geblik jirim baju bodas lempang harita teh nurunan tangga. Beuki lila beuki deukeut ka palebah Hamid. Hamid beuki dagdigdug atuh jantungna. Sok sieun kanyahoan. Ngan untung we eta jirim teh teu ieu apaleun yen Hamid geus sadar. Anteng-anteng we ngalengkah sagigireun Hamid. Rada kahalangan batu anu taringgul nyorondoy ka palebah handap. Geblug, awak anu dipanggul harita diturunkeun teu jauh ti tempat Hamid. Satuluyna leungeun anu buntung teh ditunda. Bari jeung dideukeutkeun kana tempatna, jirim anu harita di jubah bodas neuteub sakedeung ka jirim anu make pakaian sarupa jeung manehanana. Sungutna mimiti gegerenceman, tapi henteu jelas. Teuing maca naon? Ngan lamun disidik-sidik teu jauh si gajang jawokan, bahasana bahasa buhun. Ngan ngarti sawareh pikeun Hamid mah. Bongan Hamid sorangan mah kurang bisa kana bahasa-bahasa kitu teh. Sawajarna ngobrol biasa we, saujratna ngobrol di lembur. Komo kana ngulak-ngulik ilmu pangaweruh mah rada anti Hamid teh.
Dapikeun manehanana, embung jadi jawara, hayang tatanen we di lembur, nurutan kolot hirup saayana, teu loba pikiran deui bari jeung moal boga musuh. Dina ayana musuh nage paling tina masalah parbut cai, masih kaasup wajar dina masalah eta mah, da moal kanyat silih paehan, tapi ari bakat ku dendam mah duka teuing ketang. Kadang sok dibarengan jeung kunuk teu katingali ngan kasebelan anu kitu mah. Eueuh wawanen banci meureun nya. Ciri jalma anu wani tukangeun teu wani hareupeun, bencong sakali oge wanian. Ari nu kitu naon atuh? Moal ari benclung mah nya. Ulah hirup mah ulah ngabanci. Tak kitu, mangga urang dilajengkeun deui nya. Hamid terus nitena naon anu dilakukeun ku eta jirim, sanggeus maca jang jawokan mimiti terus dituluykeun kana jang jawokan nu sejen. Ngan ayeuna mah aya nu kaharti, palebah kieu anu kahartina teh. Ulang patemu laman patemu urat patemu getih patemu daging patemu kulit patemu bulu mangka huri mangka hirup ku pangawas aing. Bul katingali haseup ngebul tina awak anu harita keur ngabebengkang. Mimiti nama ipis beki lila beki ngelun eta haseup teh beki kandel tuluy ngalingkupan eta jirim ti luhur nepikeun ka handap. Geus lila haseup katingali ipis deui, beki ipis tuluy leungit sapada harita. Ajaib, eta jirim teh katingali ngulisik. Mimiti nama titungtung leungeun anu tadi buntung teh anu mantak heran. Geuning leungeun anu buntung teh tepung deui. Malah getih anu tadi maseuhan bajuna ogenan leungit eueuh sesaan. Dadana anu molongo bari jeung baloboran getih, leungit oge sapada harita tatuna. Jiga anu teu pernah ngalaman naon, teu beda ti hudang sare teu pernah meunang nanaon. Sanggeus leungeunna ngulisik, katingali awakna oge ngulisik teu lila tuluy hudang, nyang hareupan ka palebah eta jirim anu aya hareupeunana. Pok kadenge sora jirim anu mimiti ngomong, lalaki sora nama. Kumaha kaayaan anjeun ayeuna? Kunaon bet gagal ngajalankeun tugas Untari? Ceuk eta jirim. Jirim anu dijubah bodas, anu harita ditanya nemalan. Dada dihapunten Jungjunan. Pok nate nyebut Jungjunan kanu tadi nanya, ti kajauhan Hamid rada ngahuleng. Ku sabab anu disebut ngaran Untari teh bet sorana geuning lalaki. Lain awewe atuh beki banget dengar ti Hamid teh dina waktu eta.
Tapi teu bisa lila. Hamid tangtuna ngarasa penasaran. Ngeunaan naon anu harita ku eta Jirim diomongkeun satuluyna. Salorosna kieu anu kajadian teh Junjunan. Ceuk Jirim anu disebut Untari. Kuring geus hasil ngiwat jeung nyulik anu jadi mangsa. Ngan hanyakal di tengah jalan kuring panggih jeung tilu jelema. Teuing saha jeung teuing ti mana. Ilmu pangaweruhna luar biasa. Anu ngajadikeun kuring kateter nepikeun ka Wanci Janari. Wanci anu dipantrangan pikeun urang sarea. Goblok, gede wawanen sia. Jirim anu disebut Junjunan dadak dumadak amek di mangsa ngadenge omongan Untari. Sabot kitu keplak anu disebut Junjunan nyabokan sabelah leungeunna tarik naker. Untari kanyatkan tibanting topengna mesat. Di tempatna, Hamid beki nyureng harita, malah meh-mehan kalpasan ngomong. Tetela anu tadi disebut ngaran Untari teh geuning memang awewe. Hade jeung geulis rupa deui. Bari kituna teh sabot topengna leupas mah geuning sora anu mimiti kadenge sora lalaki teh. Jadi robah ku sora awewe, halimpu deui mantak adem pikeun anu ngadengena. Omat hampura kuring Junjunan. Cek Untari bari cedok nyembah. Tapi harita nu disebut Junjunan siga nama ambekeun pisan ka Untari. Tuluy seak pereupna ditenggelekeun tarik pisan. Geplak pas pisan kana palebah beungeut Untari. Jerit Untari ngajerit. Katingali awakna ngajedad. Tapi Untari katingali hudang deui. Tina juru biwirna katingali getih ngalai. Tina tapak urut tenggelan Junjunan teh. Hampura kuring Junjunan, ampun, kuring janji moal sakali-kali deui, hampura kuring. Cek Untari harita teh mani melas jeung sieuneun pisan kudu disebut Junjunan teh. Awakna nepikeun karengkuh bari nyekelan jeung sujud kana sapasang suku Junjunan teh. Jirim anu disebut Junjunan katingali meureupeun sabelah leungeunna. Sukuna sigana teh geus teu kuat hayang najong, jeung ngidek kana sirah Untari, tapi untungna waktu eta mah Junjunan teh bisa rada nahan ka ambek, pereupna anu ngageter nahan ka ambek gancang diturunkeun pok manehanana ngomong. Ya, ayeuna anjeun dihampura, tapi awas. Sakali deui ngalakukeun kasalahan ulah sambat kaniaya Andika. Ingat, awas Andika. Cek Junjunan bari jeung ngadorongkeun awak Untari ku sabelah sukuna nepikeun ke ngadang heuak jeung ngajengkang ka tukang. Geus kitu Junjunan teh indit. Atuh Hamid oge gancang peureum deui. Api-api teu inget naon we. Pas nepikeun ka palebah lawang ruangan guha, Junjunan ngeureunkeun lengkahna sakedeung bari ngalieuk ka palebah Untari. Pok Junjunan ngomong. Ingat Untari, tugas keur anjeun geus nungguan deuleu. Awas ulah nepikeun ka salah. Komo lamun tamelar. 2 poe ka hareup ieu 2 jirim anu geus disadiakeun kudu gancang diurus. Naon anu kudu diurusna? Tangtuna Andika geus apal kudu kumaha. Ceuk nu disebut Junjunan tuluy muru ngalengkah deui. Sanggeus kaluar guha, karasa guha teh ngarieg deui. Dituluykeun ku panto batu anu nutup, tapi sok sanajan kitu. Obor di guha maka tingali masih kene ngemprai caang narawangan, nyaangan sakuliah tempat.
Hamid anu harita ngadenge omongan Jungjunan kitu, bejadi keluar ke sang tiis manehna teh. Najan can ngarti naon maksudna anu kudu diurus, anu diomongkeun ku Jungjunan teh. Tapi manehna geus cukup ngarti, yen diurus di dinya teh, lain dibere dahar, lain dibere nginum jeung sajabana, buah-buah mah maksudna teh diurus di dinya teh, rek dipaehan. Atuh geus teu bisa dibayangkeun kumaha jumritna jeung reuasna dina hate Hamid waktu eta. Sabot manehanana keur ngareret, ana seak teh harita. Waktosna parantos cenyekapan. Kanggo kasadayana anu sami rawuh, ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadayana Megas Pasundan, rupina dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Insyaallah urang tiasa sasarengan deui ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadayana Megas Pasundan dina dongeng Sundana. Sim kuring Mang Acil gentra suara ngaturkeun nuhun. Hapunten anu kasuhun tina naon rupi kaluputan oge kalepatan. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan dipungkas ku billahi hifdzul haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagper mios.